Adinda Septiana. Abdi Karina Nisa di kelas 10 si Jabe SMK Negeri Hiji Cimahi. Sekolah tercinta kamari abdi sareng Adinda ngayakeun hiji kagiatan nyaeta ngawawancara salah siji profesi anu aya di Cimahi, nyaeta petugas kebersihan. Hoyong ninggal kumaha video anu kumplitna tuluy ditonton we nya videona, tong di skip oke? Dia abdi sareng Adinda bade ngawawancara salah siji profesi anu aya di Cimahi nyaeta seperti Bapak namina saha? Andi. Andi. Oh. Yuswana sabaraha tahun? 24. Tingginya di mana? Di Cibodas. Atau ngabina rumah tangga atau ada acara? Ya. Pas sabaraha lami nama di tahun alasan Bapak milih dia pada kelas? Hoyong juara itu Pak. Bapak sadinten teh mangga sabaraha jam? Aya teh pengalaman Bapak salam hidangan ke anu berkesan anu pernah paling berkesan yang lalu udah kemarin pengen ngadil murah aku pekerjaan mah kan paling selami Bapak Daman ke aya kelas keluh kesahna teh selami Daman teh capek atau naon? alhamdulillah sekarang masih ada namanya ada mahal biasa. Terus aya nu bade dicajos teh kanggo barudak ngora gitu. Pesan atau naon gitu. Pesan nama saling ieu we artinya di pihak nanti sareng pihak kota jadi kurang saling bebarengan menjadi kota kebersihan paling yang tahu pihak abimah paling pihak kota Kenapa majalah kebersihan gitu? yang paling di bumi oge nya kami di lingkungan di sekolah banyak kali. Namanya Pak beneran ganggu waktuna. Kita tinggalkan video kumaha sakitu wae anu tiasa abdi sareng karieun sanggakeun punten bilih aya kalepatan dina bahasa Sundana panginten abdi sareng karien tak acan mahir dina bahasa Sunda janten seueur kekiranganana kitu nya. Sakitu wae tong hilap di like, comment, and subscribe. Mugi-mugi channel ieu teh tuluy berkembang.